Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Ningali rea nu ngiring Yesus naek ka gunung. Sanggeus calik jeung diriung ku murid-murid, tuluy ngawulang. Bagja jelema anu ngarasa jiwana miskin, sarta ngaharep ngan ka Allah wungkul. Karajaan sawarga teh eukeurna. Bagja jelema anu sedih prihatin, ku Allah bakal dilipur. Bagja jelema nu rendah hate, bakal narima sagala anu dijangjikeun ku Allah. Bagja jelema anu kacida hayangna kana ngalampahkeun pangersa-pangersa Allah, ku Allah bakal disugemakeun. Bagja jelema anu karunyaan, ku Allah bakal dipiwelas. Bagja jelema anu hatena mulus bersih, sabab bakal wawuh ka Allah. Bagja jelema anu resep ngupayakeun karukunan, ku Allah bakal diangken putra. Bagja jelema anu dikaniaya, ku sabab ngalakonan pangersa Allah. Karajaan sawarga teh eukeurna. Bagja maraneh lamun dihina-hina, diteung-teuinganan, diomongkeun jeung digogoreng dumeh anut ka kami. Lamun dikitu-kitu sing bagja, sing bungah, sabab geus aya piganjareunana anu gede di sawarga. Nabi-nabi anu hirup beh ditueun maraneh oge, dikaniaya teh kitu. Maraneh di dunia teh minangka uyah. Tapi lamun uyah leungit asina, pamohalan bisa diasinkeun deui. Geus taya gunana, iwal ti dipiceun, katincakan ku jelema. Maraneh di dunia teh minangka caang. Kota anu ngadeg di luhur pasir, moal bisa dibunian. Moal aya anu nyenget lampu tuluy dituruban ku gentong, tangtu diteundeun dina parantina, sangkan nyaangan ka sakur nu diimah. Caang maraneh ge kudu mencar ka sarerea, sangkan dipiconto kalakuan maraneh nu hade, supaya batur teh ngamulyakeun karama maraneh nuju meneng di sawarga. Ulah nyangka yen kami datang teh rek ngeuweuhkeun hukum Musa jeung pangajaran nabi-nabi. Pang kami datang teh malah rek ngalaksanakeun eta jeung rek nuduhkeun hartina nu saenyana. Inget, sapanjang aya keneh langit jeung bumi, moal aya bagian tina eta hukum anu dieuweuhkeun, najan anu pangleutikna atawa ngan satitik, nepi ka sakabeh tujuanana laksana. Ku hal eta, anu ngarempak salah sahiji parentahna, najan anu teu pira, sarta ngajar kitu kanu sejen, di karajaan sawarga bakal jadi anu panglaipna. Sabalikna, anu ngalaksanakeun parentahna tur ngajar kitu kanu sejen, di karajaan sawarga bakal jadi warga penting. Anu mata kami ngabejaan, lamun hayang jadi warga karajaan sawarga, kudu satia kana pangersa Allah, leuwih tibatan guru-guru agama atawa urang Parisi. Maraneh geus ngadenge yen jalma-jalma baheula menang timbalan kieu. Ulah maehan, anu maehan kudu dihukum. Ayeuna ceuk kami, anu ngambek ka batur kudu dihukum. Nyarekan nyebut si belegug, kudu dibawa ka majelis agama. Nyarekan nyebut si burung, manjing siksa seuneu naraka. Kusabab kitu, lamun maraneh rek nyanggakeun kurban ka Allah dina altar, tuluy inget yen aya anu nyerieun hate ka maraneh, tunda heula pikurbaneun teh hareupeun altar, buru-buru ngurban. Lamun maraneh aya anu merkarakeun ka pangadilan,
Satungtung bisa keneh mah menta dibeberes di luar pengadilan bae. Sabab ari geus ka pengadilan mah, diputusna ku hakim, dikapulisikeun, dipanjara. Jeung pasti moal kaluar-luar, satungtung can lunas hutang salahna. Maraneh geus ngadenge yen aya timbalan kieu. Ulah ngaranyed. Ayeuna ceuk kami, lalaki anu melong ka awewe bawaning ku bogoh, hatena geus ngaranyed. Nu matak lamun panon katuhu pidosaeun, cokel, piceun, mending lapur panon hiji tinimbang sakujur awak dipiceun ka neraka. Lamun leungeun katuhu pidosaeun, teuk-teuk, piceun, mending lapur leungeun hiji tinimbang awak sakujur nyemplung ka neraka. Aya deui kieu, anu nyerahkeun pamajikan kudu mere surat talak. Ayeuna ceuk kami, lalaki anu nyerahkeun pamajikan lain kusabab pamajikanana nyelewer, sarua jeung ngalantarankeun awewena ngaranyed. Lamun awewena kawin deui kanu sejen, lalaki anu ngawina oge kaasup ngaranyed. Maraneh geus ngadenge oge yen jalma-jalma baheula ditimbalan kieu. Ulah mungkir janji. Janji anu make sumpah ka pangeran kudu ditedunan. Ayeuna ceuk kami, ari janji ulah make sumpah. Ulah sumpah nyebut demi langit, sabab langit teh tahta Allah. Ulah sumpah nyebut demi bumi, sabab bumi teh jojodog sampeanana. Ulah sumpah demi Yerusalem, sabab eta teh hiji kota Raja Agung. Jeung ulah sumpah demi sirah maneh, sabab maraneh teu bisa ngabodaskeun atawa ngahideungkeun buukna salambar-lambar acan. Sebutkeun bae nya atawa henteu. Leuwih ti kitu mah asalna ti iblis. Aya deui timbalan, mata bayar mata, huntu bayar huntu. Ayeuna ceuk kami, ulah ngabales kanu jahat ka maraneh. Lamun aya jalma nampiling pipi maneh nu katuhu, keun bae najan rek nampiling deui kanu beulah kenca oge. Lamun aya jalma ngadukeun maraneh ka hakim, sarta menta ganti rugi ku baju maraneh, bikeun bae jeung jubahna. Lamun aya jalma ti hiji pasukan tentara maksa ka maraneh nitah mangmawakeun barangna 1 kilometer, turutkeun 2 kilometer. Nu barang penta kudu dibere, nu hayangeun nginjem kudu dibere nginjem. Maraneh geus ngadenge yen aya timbalan kieu. Kudu nyaah kapada batur. Musuh kudu dipikageuleuh. Ayeuna ceuk kami, ka musuh ge kudu nyaah. Kanu neung teuinganan kudu ngadoakeun, supaya maraneh diangken putra kurama nu di sawarga. Mantena mah kanu jahat, kanu bageur, kanu bener, kanu teu bener, sarua bae maparin hujan, maparin panas. Ari nyaah ngan kanu mika nyaah bae mah, atuh lampah maraneh teh naon anu pantes dibales ku pangeran. Nyaah kanu nyaaheun mah tukang mulung pajeg oge osok. Daek someah ka babaturan wungkul mah naon luar biasana. Nu teu nyarahueun ka Allah ge semet kitu mah geus bisa. Maraneh mah kudu sing sampurna, sakumaha rama maraneh nu di sawarga sampurna. Sakitu dawuhan Gusti Allah.